Cek, geus boga naon keur bulan puasa? Kamari teh geus meuli beas 3 karung. Meuli mie 3 dus. Ari teh nyiapkeun naon? Ah, abi mah nyiapkeun iman we supaya fokus kana ibadah. Lamun ada daharan. Nya arek atuh. Meureun paeh lamun teu dadaharan mah. Nah atuh teh nyiapkeun keur isi pojit. Teu boga duit sugan. Heeh. Tapi dah gampang duit mah benang ku nginyeum. Ari ngeranan puasa teh ceu urang terek ibadah. Lain sapati-pati ngosongan beuteung. Mata kurang teh kudu fokus kana ibadah. Pokona mah ceu urang teh kudu ngajauhan sagala hal anu matak ngabatalkeun kana puasa. Urang teh kudu puasa nahan hawa nafsu, puasa ngomongkeun batur. Pokona mah urang teh kudu puasa tina sagala hal anu matak jadi piomongeun. Tah berarti nginjem duit ge ulah. Nah, Kan sok matak jadi piomongeun.